drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Bang Toyi, Bang Toyi, Bang Toyi, Bang. Alis marinya lamun neng ngarang ngelawan dangdut akademi gitu. Bang Toyi. Nyanyi, mana mata tadi telan gerak mandi angguran namanya. Jam sakieu. Iya. Tapi tumben mah iya outfitnya black and white gitu. Di ka mana? Dek jarak teh apaan mama tinggali. Alis teh baju mama. Baju seragam ya teh. Halus mah jika iya naon ngaranna teh Beauty and the Beast. Tapi lain ini teh geus isanya. Teh jadi geus isa, jadina ayeuna geus asar. Oh gitu. Aring ke mau oleh-oleh naon mah balik di itu. Nah, mana rewa kanu oleh-oleh eta teh. Pan mama teh dek jarah ieu, lain dek tamasya. Nya atuh mau naon ke misalkan teh gelang ka okah kan ti eta mah di mah gelang ka okah viral. Oh nih suka riwa sagala eta teh. Ngan mana jadina kumaha ya teh? Dek milu wae atau dek mondok di si Jasmine? Mun aning mah moal milu neng mah dek mondok we di si Jasmine. Tapi ente kan si Jasmine mondok di dieu nya. Gitu. Si Jasmine dek mondok di dieu. Oh gitu nya geus atuh ari kitu mah ngan kadenya pantau tulaka lamun penting teh bisa anu gelo asup bijana loba ieu ena teh loba nu gelo. Ya. Ina borang-borang teh geus poe kieu nya. Engka nama Neng. Mangga Ica. Rek naonnya si Ica ka dieu tumben. Bang Toyib. Ica, ai naon ya? Ini mama Neng Ica teh mau nganterin pesanan mama Neng. Gorengannya 40.000, lontongnya 10.000. Ini. Aduh Ica, mending hanet keneh ya teh. Nuhunnya. Iya mama Neng sama-sama. Kalau kayak gitu Ica pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ica. Sebentar bala-balana ya. Mama Neng dek mana nya pesen bala-bala sakit tuh lobana. Padahal cegah yang bala-bala tadi bere. Si Ica rek naon ka dieu mah? Tah si Ica teh geus nganterin bala-bala. Maneh atuh da dititaku indung pesen teh tengah gugu. Tapi nah asal loba-loba teh teh mah. Mama rek mukbang di dituna bari jarah bari mukbang gitu. Nyalain atuh maneh teh apaan ieu teh jangan bakal dinabeus. Oh gitu, panjang mukbang, owner mukbangan, bala-bala Kang Madru, jarang. Bang Toyib. Nanaonan kikituan maneh teh, geura mandi angguran mah geus wae kieu. Ya, jarang. Iya nya ibu-ibu Nurul Iman menilariuh pisahnya, geus nyaho indit jarah teh, geus asar wah kieu geura geus caricing sisi jalan geura meni ngariuh pisahnya. Rada paremala ieu mah saeutik barenungan indit. Punten mama Neng, assalamualaikum. Ya, karek gereup batur teh geus samper. Bu Erna, nah geus samper eta weh kieu. Duh, eta geura mama Neng, ibu-ibu Nurul Iman geus cararicing geura eta di sisi jalan. Nah, geus kumpul deui eta Bu Erna, pan ini teh geus asar lin. Nya eta mama Neng ibu-ibu eta mah riweuh eta teh. Mama Neng geus siap acan ieu teh? Nya enggeus atuh mama Neng mah tinggal geus rapi geus mandi geus tinggal indit ieu mah. Nya geus atuh hayu ari kitu mah yuk. Kala atuh nya mama Neng hotel atas moal lila da sakedeung kalanya bawa tungguan. Aduh. Kalanya nya sok. Ini gandeng teh nya ieu notif ibu-ibu Nurul Iman. Mana cenahnya bala-bala teh rarasaan mah tadi di dieu da teu dibawa ka mana-mana. Aing. Mah? Kenalnya mama? Dengan bala-bala mama teh tadi pohon nyimpen di mananya? Eta bala-bala. Oh geuning ieu Neng. Bisa-bisa nanya eta katinggali ku mama ya bala-bala sekirobana. Meni riweuh kitu ari mama di ka mana sih? Apa dek ini cara teh atuh Neng maneh teh? Nah ayeuna dana geus asar inditna. Eta ibu-ibu Nurul Iman dariweuh atuh dah. Geus mandi can maneh teh? Nyongos atuh mama tinggal itu. Wow, amazing. Sudah mandi. Saat geura ganti baju buru. Oh dia tinggalannya. Nah ngaburu-buru dan yang mau milu. Oh nya poho. Oh iya jaket poho deh. Mana atuh mah ikut bakal Neng? Bakal naon deui atuh? Pan geus dibere duit tadi isuk-isuk ku mama. Sampai dari atuh mah eta mah kan isuk-isuk mah jang jajan bubur kacang ijo, lamun ayeuna mah jang ngaji. Balik ngaji jajan. Inget ngaji ge nya mending rewa ku bekal.
Ih, nah lo kieu mere teh mah. Tumben. Apa anjing yang isukan atuh Neng bisi mama isukan balikna beurang maneh hayang dahar eueuh sangu. Eta duitna pake meuli sangu. Oh, panjang jeung ayeuna hungkul. Awet-awetnya kada eta duitna kudu cukup nepi isukan pokona mah. Ya. Duh, jangan ngomong segala di teh. Ah. Mana cenanya mama Neng teh ongkor sakedeung gara tapi teu muncul-muncul ya teh. Kumaha cenanya? Har Berna, tumben rapi kitu. Da ka mana? Jarah ya teh ka Mahmud Bu Haji. Oh, gitu ya teh Bu Erna. Pantesan mah atuh rapihnya, pan biasanya lagi calo di. Nya ada biurna teh jeung nu sakola wae Haji teh kumaha cenanya? Hore atuh Bu Erna. Nganaha ieu Ibu Haji teh diajak jarah. Apaan atuh Bu Haji ieu mah nya acara pengajian ibu-ibu Nurul Iman. Apaan Bu Haji mah atuh ibu-ibu Nurul Huda. Nya bae atuh Bu Erna, nu penting mah ibu-ibu pengajian. Nanggo satunya Ibu Haji ganti heula baju, engke ka dedenya. Mangga. Nya dah Haji eta mah teu dibawaan ge milu sorangan. Hah. Aduh Berna ampurannya biar teh mama Neng teh kacengelan sakedeung. Da kuat atuh da itah yang pipis. Heeh mama Neng bae teu naon hayu ah. Ibu-ibu lariwet tangting tung wae iPad Bu Erna. Hayu. Kela Bu Erna, si Bunda mau disamper ieu teh. Wah mama Neng, apaan si Bunda teh eueuh ieu teh. Ini ka pasantren entah ngelong si Ujang. Oh gitu. Kosong atuh berbangku teh hiji Bu Erna. Nyanta tuh mah Neng, apaan di Asian ku Ibu Haji. Ya Bu Erna. Bu Erna, nah iri wajah milu segala. Teh nya tau mama Neng, sorangan. Hayu atuh ibu-ibu kalau kacari cingki tuh gerak bisa tinggalan bosna hayu. Ari Bu Haji eta rek ingin ditanta teh mau nanaon? Nya mawa atuh mama Neng, apaanan ieu di notas kecil. Ari timbal mau ante Bu Haji. Ari urusan beteng mah mental we ka mama Nengnya. Hayu ibu-ibu bisa tinggalin bos, hayu. Hayu. Dasar aji burung. Hai Bara ah. Hayu. Mana ya si Jasmine teh tumben can nyamper. Sini nggak siap can ya. Samperlah. Dan ngelak gitu. Tapi kata gerak, lamun neng kerdar si Jasmine nyamper. Kumaha ada teh anggus. Kumanya. Assalamualaikum, Neng. Neng freak gini Tak, nyamper Jasmine. Waalaikumsalam. Tumben kamu gak siap, Neng. Nyangges dong kan Neng marajin, hayu. Kunaon ada budak etanya? Lo batin gak ada vasreng gitu? Neng, nih ya tadi pas kamu berangkat ngaji asal-asalan sorangan, beak obatnya tete apa kumaha? Naon teh maksudna Jasmine Neng gelo? Ya meureun. Atuh lamun waras ge moal gitu kan meureun. Sok sembarangan wae Jasmine. Neng kenya Neng mah acung-acungan teh karena Neng lagi bahagia. Bahagia kunaon dari kamu? Ya kan kamu udah kemondok min dia mah Neng terus Neng dibakalan loba ke si mama jadi Neng bahagia sekali hari ini. Emang diberes sabaraha kitu tadi ku memeh kamu? 50.000. Oh gitu, pantesan we kamu tadi di pengajian jajan loba. Ternyata di bekalan. Hihi, jangan cuman hayu orang asup ke imah. Let's go. Assalamualaikum. Hayu. Nah itu si Jasmine asup kayak masuk endingnya. Itu terkena. Ini aku mau tunduh yang sare. Naon gitu monok temannya sare. Ya kan lagi mondok atuh Neng mau mondok. Ya maksud Neng tetong ka sare atuh Jasmine karena jam sakieu gue sare. Nih jika ini wae. Terus mentu sare rek naonan Neng. Dia geroh nih Bu ah. Orang iya Min, orang main games. Games naon ieu teh? Game ieu geuning Jasmine anu tentang kejujuran geuning anu kita milik kejujuran atau tantangan. Nah, naonnya disebutna teh game COD. Nah, eta game COD. Yuk. Naon COD? TOD meureun truth or dare. TOD alias TOD. Tah eta Min, game TOD. TOD. Game TOD. Bung mah suaranya teh nu aneh-aneh gerang teh. Moal atuh Jasmine, Neng mah nya pasti nanya lagi pertanyaan anu biasa-biasa saja lah. Nu kumaha cing sok pertanyaan biasa teh. Nya misalkan teh kawas kieu. Jasmine ya, Neng bertanya, misalkan di dunia ini ya cuman ada Kang Badrus sama si Burhan, kamu bakal memilih yang mana? Gitu. Tuh kan pertanyaannya teh bener. Saha eta nya Min? Buka cuk. Bukan kamu atau anu boga iman lagi kamu kudu lagi nemu kana. Tapi ada cek si mama tong mau kapan tau cenah.
Si anu naon, si anu gelo, cenah keur usum nu gelo eta teh. Terus mun asup sorangan kumaha? Heuh nya. Kumaha atuh mana can dikunci deui, kumaha mun asupnya? Kalian lagi apa, guys? Si Ica mending ngarerewas wae manehnya. Teuing ieu lamun bertemu teh tong ketrok hungkul atuh Ica nyebut gitu assalamualaikum atau sada gitu. Iya maaf Ica salah. Siap salah. Ada kamu rek naon ka dia Ica? Untuk Ica mah terek naon. Ica mah tadi ningali si Jasmine asup jadi Ica kayak mau asup. Meni tuturut mending tayanya si Ica. Teuing Ica ieu. Tapi Ica kamu ka dia sorangan teh sieun gitu. Sieun ko naon. Nah, kudu sieun. Emang kamu nggak tahu ya, Ca? Kalau malam-malam tuh suka ada apa? Kalau tuh Jasmine nih, tuh nyerita anu gitu, neng siun. Yang nggak satu aku mah cerita yang seram-seram, dek diem aku mah. Tapi Ica penasaran sih, men. Emang ayo naon gitu. Kalian yang ngerasa nggak sih kalau tiap malam tuh ya suka ada suara lonceng berbunyi? Lonceng naon Jasmine? Lonceng pengabdi setan. Iya, suara lonceng kalau lonceng pengabdi setan. Tuh kan suaranya ada lagi. Jasmine ini suara naon eta? Nih Jasmine yang suara naon eta? Ane kudu sieun neng da eta mah tukang sate keliling atuh. Jasmine mending cenah neng wae kamu mah. Lah, kan aku mah bener atuh lamun feuting sok aya lonceng. Lonceng tukang sate. Matakna atuh neng kamu teh jiri jelema teh tong sok borangan. Kudu berani kayak aku. Ting ah. Tapi nyamin neng bawa cerita horor ya. Engkau borangan gak sih seneng mah, tapi cerita horor. Kumaha sih? Ya kan iya mah kursi ada hungkul tuh Jasmine. Kayaknya aku mah maneh wes atuh bernyerita naon. Gimana neng ini ceritanya? Jadi kieu nya caritana teh. Pan tengah peting teh neng teh terbangun gitu hayang ngompol. Nah, terus neng teh kan ke kamar mandinya otomatis. Nah, pas di kamar mandi teh nya. Neng aya naon Ica mah deg-degan kieu. Terus neng kumaha deh? Kok aku rada merinding gini ya? Neng teh poho canian kerajinan. Naon sih neng nih, frage kitu hungkul horor kamu mah. Kumaha sih? Harus didengekeun sama aku teh. Ya kan pas geus inget teh neng teh bebeja kasih mama, terus pas si mama dibejaan si mama berubah jadi sumala. Serem kan? Nih, lamun eta udah pasti horornya, aku udah ngebayangin sehoror apa itu kejadiannya. Ih, serem. Assalamualaikum. Saha eta Jasmine? Tak unjuk? Saha sih? Nah, ditutup deh Jasmine. Ay naon? Si Ica di luar bari senyum conjuring. Nah, eta si Ica. Lah, si Ica anu dia tadi ka mana Allah? Jadi anu tadi lain si Ica ini teh neng. Lu bener tuh Jasmine Terus anu tadi ngobrol jeung kita saha? Enggak tahu atuh. Neng, Jasmine. Neng itu nggeruan deh kumaha atuh? Kumaha atuh? Eta si Ica lainnya. Cenah asup bae gitu. Entong guys, eta mah lain Ica. Neng, Jasmine. Jasmine, jadi itu anu bener si Ica anu mana? Teh atuh neng di tefaruq ke Ica nah mana jeung dua sagala ieu teh. Anu bener si Ica nih. Ini guys Ica yang asli mah tuh lihat kakinya juga napak. Jasmine, Neng, ayo kita main. Ayo masuk guys. Teh balik asup nih sok. Lupa. Neng, Jasmine, buka dong pintunya. Bang tai mana teh? Ngompoh. Betul ketawa. Bang tai. Balik. Oh ya salah. Wow. Dia tiba-tiba nutup yang ketawa lagi. 2, 3. Iya. Tuh. 2, 3. Ada kucing. Main dong pintunya. Yuk kita main. Aku dulu bentar. Ya. Bang Tohi. Hari ibu-ibu Nurul Iman nih hari wehnya biar ada gitu Apa? Bang Tohi. Gramade aku namanya.